Kernaon teh? Masa sibuk pisan? Biasa kan yang laporan jang ya Iya teh, hari kamari ngobrol jeung Cik Edo, ngobrol ke naon? Yang cedo. Eta curhat manehna ka urang. Curhat naon? Salah kina. Salah kina emang kumaha? Salah kita cunihin pisan teu kop ningali awe herang. Parah gitu. Parah pisan. Wah geus kepesingan manehna mah tuh udah. Geus salah kina teh Cedo teh. Terus Cik Edo na kumaha deui? Nah pokoknya mah geus kepesingan pisan cenah urang mah. Geus wah segala disebut dah geus rusing Cedo teh. Tapi orangnya jadinya apa nama? Cadu orang kayak gitu, cadu orang. Cadu pisan. Moal pisan aing mah kawin jeung lalaki anu cunihin. Ih, saparara dua di sia. Ya udah mau kawin jeung lalaki di sia teh kan lalaki radu pedang maneh teh. Sok lieur ari RT saparara radu biru.